dina sasi Ramadan teh hiji aya nuzulul Quran, nu kadua aya disebutkeun Lailatul Qadar. Tah urang teh ngeusian pentingna teh kuduna mah urang salia teh sunat nyaeta tarawih teh kudu sunat anu sajena atau minimal zikir ka Gusti Allah. Ulah pokok ulah kadung-kadung ku perkara anu teu wajib wajib acan. Gitu. Ade gitu. Ya terusna alhamdulillah contohna di dia aya kegiatan kegiatan cek sebagian mah urang teh eta teh keur ngajadi ngakade bisi poho gitu karena purwada daksi gitu kade eta teh gitu nya kumaha sakitu dina sasi Ramadan teh nyaeta urang kudu dieuseun mampirang-pirang kasayan sabab ieu teh bulan suci Ramadan. Selain biasana puasa pentingna kurang ibadah anu saja masuk atau berpadun gitu siangna kurang teh puasa menghina kurang sholat tarawih sasaran teh gitu. Naon margina sabab urang ngajalankeun sholat sunat dina bulan Ramadan sarua ganjaranna sarua jeung ngajalankeun sholat fardu dina niat bulan Ramadan. Gitu di Ramadan we. Lamun urang hitung-hitungan lamun urang sholat 20 rakaat atau 23 rakaat kali 10 sabaraha kali saeutik ke Gusti Allah. Nya saeutik encan ditabihan anu sejenna. Anu daek tahajud, anu daek urang contohna urang hajat atau urang daek urang sholat taubah misalna jeung anu sejen-sejenna atau sholat mutlak atau urang qobliyah ba'diyah sabada sholat urang samemeh sholat fardu kitu nya anu 5 waktos gitu diantawisna ngajalankeun sholat sunat nyaeta sunat dina bulan Ramadan sareng ganjaranana sami jeung ganjaran fardu dina bulan anu sejenna. Kitu mana pantes urang teh dina sasi Ramadan mah cek sebagian hadis mah anu saja sasi panen ganjaran lamun ka sa eta ngalaksanakeun kada kitu